ya tugas anjeunna teh minangkana ngabingbing ka si menteri teh gitu, ngabingbing dina jalan katauhidan sareng tata cara pelaksanaan ibadah ka Allah taala. Tanamu dina hiji waktos dina hiji dinten gitu kantos sauihna tina dinas ieu menteri teh uih ti keraton lah cukurang uih ti kerajaan teh anjeunna luwih ka bumi teh hazinan dina kayan sedih abusan tur baeud pokona mah pikawatireun weh paromana teh taninggal kayan kitu faqala syaikhu lajeng Syekh Nauf Al-Hawari teh tumaros kasih menteri teh kieu bahasana ayyuhal waziru aroka hazinan abusan wahai tuan menteri kaula ninggal anjeun cigana teh kacirina keur kayan sedih abusan tur baeud kitu fama huznuka naon anu jadi penyebab kasedih anjeun kola saur si menteri teh mata birzaunul maliki anu jadi penyebab pangna kaula sedih jeung ena baeud kieu teh sabab kuda milik raja teh paeh cenah da anu dimaksud birzaun di dieu teh kitunya al khailu Turkiyah naon kitu kuda Turki. Jadi kuda anu sifatna jangkung badag kuat sendi-sendina cebrag talapok suku-sukuna estuning ieu teh kuda anu mahal tur kuda anu langka. Jadi birzaun di dieu teh ulah dihartosan gajah gitunya tapi kuda wae gitu. Jadi kuda Turki. Tah ieu kuda teh paeh cenah jadi ngabalukarkeun si raja teh sedih nya kaula ge kabawa sedih jadi teu puguh perasaan teh ningali kayan raja sedih kitu teh naon sabab wakana yarkabuhu ieu raja teh osok tumpak kana eta kuda wala yarkabu gairahu taradae ku tumpak kana salian eta kuda birzaun teh wakana yuhibbuhu hubban syadidan jeung eta raja teh banget cinta pisan ka naon kitu kasih birzaun teh ka eta kuda teh resepeun pisan nyaaheun pisan bahkan karesep jeung kanyaahna teh ngaleuwihan min jami imalihi tibatan sakabeh hartana gitu fajalasa maliku hazinan alaihi ta dina waktos abdi dinas teh kitu ka kerajaan gitunya abdi ninggal anjeunna nuju calik dina luhureun singgasanana teh bari kayan sedih alaihi gitu nying ceurikan eta birzaun teh ta pas nguping kitu qala syaikhu nyarios weh Syekh Nauf Al-Hawari teh intoliq ilal maliki fa akhbirhu anna indi dhaifan yaqul cigra indit anjeun atuh wahai menteri tepungan raja terus bejakeun ku anjeun bejakeun kieu sanyana tuan raja abdi teh ngagaduhan tamu tah tamu abdi kantos nyarios kieu cariosan tamu abdi teh in atau anial maliku fima akulu uhyi birzaunahu lamun temah tuan raja sanggup taat kadiri kaula dina naon bae perkara anu dicaritakeun ku kaula mangka kaula rek ngahirupkeun deui kana kudana cigra bejakeun tah nguping kitu fantolaqor rajulu lajeng bae angkat we si rajul maksud rajul dieu teh al wazir kitunya si menteri teh masruran bari bunga ilal maliki nepangan rajana teh faqala saur eta menteri teh ayyuhal maliku hei tuan raja inna indi dhaifan saya tosna abdi teh ngagaduhan hiji tamu qadro aitu minhu ajaiba tabi teh kantos ninggal ti eta tamu teh pirang-pirang keanehan ta salajengna wa akhbarahu qissatahu wa ilmahu lajeng bae si menteri teh kalayan panjang lebar nyarioskeun pangalaman anu karandapan ku anjeunna ngeunaan masalah kisahna eta Nauf Al-Hawari jeung kaelmuanana Nauf Al-Hawari teh waqala saur rawi yakni Imam Wahab bin Munabbih teh yaqulu gitu ngucap ieu eta Nauf Al-Hawari teh in atau ania maliku fima akulu uhyi birzaunahu lamun tema eta raja taat ka kaula dina naon bae perkara anu dicaritakeun ku kaula uhyi birzaunahu maka kaula
baris ngahirupkeun deui kana kudana biiznillahi ta'ala kalawan izin Allah ta'ala. Tah kitu Tuan Raja cariosan eta tamu teh abi mah jangan dugikeun salajengna mah tergantung paduka raja kitulah mun dibahasakeun mah. Pas nguping kitu faqobila maliku lajeng bae nampi ta si raja teh kana cariosan si menteri teh faroja'al waziru lajeng bae si menteri eta uih deui ila syaikhina pangan Syekh Nauf al-Hawari teh waqala jeung nyarios si wazir si menteri teh innal malika muti'un ilaika wahai Tuan Nauf al-Hawari saenyana Tuan Raja teh cenah bade taat ka anjeun bahkan wayad uka ngulem ayeuna keneh ka anjeun tah ingat carios paling terangkat we anjeunna teh duaan teh gitu. Nauf al-Hawari dicandaku si menteri teh falamma hadara inda babil maliki dina nalikana Nauf al-Hawari hadir gitu dicakeun panto bumi rajana teh wa aroda ayadkhula darul maliki sareng ngamaksad bade lebet kana panto ka bumi na raja teh qala ngucap eta Nauf al-Hawari teh bismillahi kalawan ucapan bismillahi tah kitu kawas tadi teh nya falam yabqa fi daril maliki syaitonun kitu deui di bumi na eta raja teh teu nyesah hiji-hiji acan setan kabeh kalalabur. Falam madakhala dina nalikana lebat eta Nauf al-Hawari qala maliku lajeng bae si raja eta nyarios kieu ayyuha syaikhu balaghani annaka tuhyil mauta wahai sepuh parantos dugi wartosna kajisim abdi yen anjeun teh cenah bisa ngahirupkeun deui anu geus maot fa'ahyi birazauni hadza kukituna pek gerah hirupkeun kuda kaula anu ieu. Nah kitu saur raja teh qala syaikhu saur Syekh Nauf al-Hawari teh in ata'ani fi ma aqul uhyi lamun teh mah kitu Tuan Raja sanggup taat ka kaula dina naon we perkara anu diucapkeun ku kaula uhyi gitu. In atok tani pangintennya in atok tani lamun tema anjeun taat ka kaula dina naon be perkara anu dicaritakeun ku kaula uhyi mangka kaula arek ngahirupkeun deui birzaunaka kana kuda anjeun biiznillahi ta'ala kalawan izin Allah ta'ala sok we ari sanggup mah. Faqala maliku lajeng bae si raja ngajawab kieu sam'an wa ta'atan abi sejak ngupingkeun sareng seja taat kitu kana naon bae perkara anu dicaritakeun ku anjeun kana naon bae perkara anu diparentahkeun ku anjeun mur pek geura parentahkeun bi masyi'ta sakarep anjeun siap kaula ngajalankeunana. Faqala maliku faqala syaikhu lajeng bae Syekh Nauf al-Hawari nyarios kieu halaka auladun wahai Tuan Raja dupi salira gaduh kagungan putra. Faqala saur eta raja teh annali aban wa zaujatan walaisa li ahadun ghairuhuma saenyana kaula teh ngan saukul ngagaduhan bapa jeung pamajikan walaisa li ahadun ghairuhuma teu gaduh deui salianti anu duaan eta abi mah teu gaduh putra anu aya teh gaduh bapa jeung pamajikan tah kitu walarna si raja teh. Faqala saur Syekh Nauf al-Hawari teh ud'uma cobi atuh sauran ka dieu eta rama salira sareng garwa salira teh egalna carios fahadoro lajeng bae hadir eta rama sareng garwa raja teh sumaqala lahu lajeng bae kitu Nauf al-Hawari nyarios ka raja teh ud'ur ra'iyata kullaha wahai Tuan Raja geura ulem sakabeh rakyat anjeun ka dieu sakabehna ulah aya anu dipisahkeun ulah aya anu disesakeun. Enggalna carios eta raja teh fada'ahum lajeng we ngulem kitu raja teh ka rakyatna ka kaum-kaumna enggal carios fajtama'u kulluhum sadaya rakyat hadir kitu kumpul pikeun nyaksian naon anu bade dilaksanakeun anu dilakukeun di eta patempatan. Enggal carios deui fa khadha syaihu ihda qawaimihil arba'i lajeng Syekh Nauf al-Hawari kitu nyepengan salah sahiji suku-sukuna kuda anu opat itu faqala lajeng ngucap eta Syekh Nauf al-Hawari teh la ilaha illallah ngucap kitu
fataharraqal udwul ladzi akhazahu syaihu, lajeng bae gitu anggota atanapi suku kuda anu dicepeng ku Syekh Nauf al-Hawari teh gumadakan harita